Anjay. Lamun nyebut mobil kendaraan ban 4. Wah. Asup di akal tapi bener. Lamun nyebut kereta api naon sok piraku jadi kereta apa? Moal mungkin gampang saja. Naon kereta api? Kendaraan panjang dan gancang. Anjir, luar biasa hebat. Lamun nyebut Toronton kendaraan badan. Tapi nyebut pesawat kendaraan awang-awang. Masuk. Hebat pisan. Hebat, pansage bisa. Ari maneh teh orang mana? Bayah moho atuh maklum Cita-cita naon? Ari maneh cita-cita yang jadi naon? Dalang. Wah. Wai. Hebat pisan cita-citana sangat mulia. Hayang jadi dalang ya. Meh jiga dalang saha dalang kanha. Wah, beres. Jadi gampang bisa. Lamun teu katepi jadi dalang, maneh hayang jadi naon sugan jadi pembalap kagak. Jadi naon atuh padagang saja. Pedagang. Dagang ka mana? Ngaprak. Dagang naon wae apa saja ada. Wah, Segala aya. Makanan aya. Ayam bakar. Aduh. Kakak. Barab-barab. Ada. Barab naon? Barab jalma. Aduh. Halus. Jadinya hebat. Bisaan hebat tapi lancar ya. Dah adat. Ajar. Lamun maneh haus dengan hayang nginum disebutna naon? Dahaga dan hanaang. Bisaan lamun nyeri beteung teh ningan hayang ieu hayang ngeluarkeun sesuatu gitu. Tah eta teh disebutna naon? Gampang naon teh mun nyeri beteung nyalingit. Eta bisa sia teh. Kurang ajar sia teh. Alah akang ganeng sia ning bisa nyebut i. Bisa nyebut kurang ajar sia teh. Alah akang dalang jual dalang sia teh yang dibantuan ku dalang sia teh kali itu nah lompat kayaknya ke dalang keneh sok ya. Siapa licik lu teh mau rombongan? Ayo siapa maju. Teh palekun. Cuk si Haji, mana sirahna ieu teh? Oh iya dihanap. Siapa sirah jeung suku teh meni hese ngabedakeun. Beungeut siapa mirip dampal suku. Peduli teuing daripada maneh beungeut jiga bujur. Anjing jadi hate ieu aing. Aduh. Karena ratu Udah kah? Cong itu dirame gelut gitu mah. udah kasep. Udah ngeun atuh. Bisa asal-asalan gitu sirah teh.
asup na truk. Cicing, sede. Tinggal di Juragan Bima tinggal di. Ah, kacirinya tak. Huluh, kunaon Juragan Bimanya euy. Naon yang Juragan Bima? Naon yang Juragan Bima? Heh, naon? Tinggal aku bapak serangan itu. Heh, sirikan minus aing panon teh teh. Astagfirullahaladzim, kapayun bapana. Karena ke optik. Tuh, tinggal lihat dulu sasana dirabu Juragan Bima, lepas deui. Cik babeh naon? Kena kumaha ya? Nah, sia teh nempak kana bujur. Kalau teh eueuh kontribusina. Bujur we badag. Pagawean karka hitu dina elok. Dibanting sia aing. Pak cik, Pak kudu kumaha ieu teh Pak? Urang Cibaliung geus gujrud urang Pandeglang geus ear. Ceuk paribasana kudu kumaha ieu Juragan Bima cenah. Kumaha lamun eleh jaya teh lamun eleh anu harti Pandawa eleh kabehanana. Ayeuna Juragan Bima penentuanana apa ieu teh Pak? Lamun Juragan Bima eleh kumaha ieu teh Pak jangjina kumaha? Sedih tidak tahu. Gani belum sia teh. Sia mah sedih teh mimanya pisan. Heeh. Tong kitu ya, maneh teh lalaki. Pak kudu kumaha kakak ngahulang. Kayak kasuri. Lain mikir. Maju di mana we? Astagfirullahaladzim. Nah, ari bapak, Pak cicing, si aing teh keur ngaradapkeun kaayaan ya. Oh, yang dewek teh karek ingat deuleu. Uluh abdi ge karek ingat, sarua kuring ge karek ingat. Pikiruan wae. Ai mana ingat naon? Ingat hutang can dibayar ka Bang Emo. Atuh sami pami kitu mah sareng abdi. Bang Emo sok pay letter. Nah eta balanya wae atuh da. Nya cekot wae. Cing, jang cicing. Bisi silaing can nyaho. Dursasana teh boga ilmu atawa ajian belut putih. Duh, eta. Watakna naon? Watakna teh awakna bakal leueur jiga belut. Lah isugan teh watakna bisa ngalah belut di mana wae. Strike. Lain sia. Matagna Juragan Bima di mana ngarawu eta Dursasana lepas deui da sidik Dursasana teh keur make ajian belut putih. Ari bapak apa gimana? Pan aya sejarahna geus. Silaing mah moal nyaho. Dewek mah nyaho. Ari kitu kumaha tuh? Yeuh, jang. Lamun geus patutungan pimpinan pasukan jeung pamanggul jurit ngandung harti sasaha ge moal bisa mantuan. Moal bisa asup kana kalangnya eta anu geus dijieun pikeun adu hareupan pamanggul jurit jeung pamanggul jurit. Ari kitu kudu kumaha da meureunna kedah aya nulungan. PMR we mah kumaha tuh pageus kieu ieu we. Silaing mah cabut weh rambut dewek sudah. Eta. Naon deui bapak? Cabut rambut dewek anu warna beureum. Warna beureum heuh. Naon sia teh? Nyabut. Lain sirahna kunyuk sia teh. Rambut salemar warna beureum. Di bapak lain nyarios mah teh. Ih, sia teh kakolot eta. Ting pabrikna. Ka jeung pabrikna sia teh dirabut. Mana warna beureum? Jangan warna beureum.
naon sia seuri aya kutu makiwan gabdi naon gitu balas ulah naon sia balas ulah oh nya tuh lamun cek bapak balas kutuna ku abdi berdiri kitu tah banting siap waing mertikeun tuh deui bapana bebas gitu aduh aing geus pusing mah gitu sih mana naon beureum warna hijau ieu mah sia loba teuing panu beureum loba hiji oh kayak urang leman deui tuh nah si teh geus kitu we piceun saware atau asida walageun abdi mah bade ngalatih pabrikna geus kudu kumaha baheum ku si laing ke wujud si laing moal katempo asup ka ditu deketan Juragan Bima harewoskeun kumaha harewosna eta teh belut putih kabul we kitu kabul kana pasir leungeun teh kitu-kitu tah guyang we kitu siap we kitu mah paeum nyam kada ulah diteureui moal juga itu si moal ini sakit deui beula atuh nah sia sadar jadi kitu nyaon nah sia teh ngarewa teuing sawana dah iya punten Pak bawa aja mau dibantun ku abdi mau ngangge panangan kieu we anak orang ya Pak naon cek anak orang ya naon sia anaknya ya anak orang lain nih teh orang ya lah anak itu teh nah di sini lagi seru buru sudah berjuang ayo ini ayo Pak Gan, agan, buka agan, buka, gan, belut gan, belut, cobek, sian naon belut, belut putih, mau nyahon, cobek gan, cobek, astagfirullahaladzim, gan, buka gan, panangan agan. Gerak temrakeun kana lemah gan meh kotor ku pasir ngana seuseut agan newak dur sasana gan kitu gan naon sia aing hoream malikeun deui kitu gan gugah gan agan Karya Bima surti kana kacantenan lami-lami awak nengah keterkayanan soca molotot uringas netup seukeut kadur sasana bari leungeunna ngaragrakeun nembrak kana lemah ngarawu pasir itu kayanan Dursasana
Acan kayanana bari jeung marukana Bima teu acan nuningaeun yen Dursasana ngedalakeun ajian belut putih. Aya Bima naha maneh kalakah hudang deui bari jeung eueuh tanaga. Bima dina mangsayeuna panawa bakal leleh ku kaula teu kudu Raka Prabu Duryodana cukup ku kaula kabehanana bakal tungkul ngaliwatan diri anjeun Bima. Coba-coba Bima bisa aya ilmu anu kasinggur-singgur pangabisa anu can katalaah. Coba-coba Bima gerak katrou coba-coba panangan Arya Bima nya ka pasir kayanana barang ieu Dursasana ngarawuh Bima lajeng ieu pasir diawurkeun kana awak Dursasana lajeng bae dicakali awak Dursasana. Atuh seuseut sapada harita Dursasana tiasa taksana warugana ku Arya Bima. Bima Bima lepaskeun Bima warugana aing teu nyaho. Eta lah Ayeuna bangsana aing bakal nyumponan sumpah aing jalan usia. Bima ampun Bima ukupan jaraga anu bakal mutusakeun jiwa lan raga dina mukat sabati kuwadar Dursasana. Dawala abdi Dursasana geus modar bawa bokor ka dieu Dawala. Sumohon kulan hidup Bima hidup. Getih tina ti korok sampai ka kaluar ngagolokok-golokok kitu. Amit-amit sugan mah ale-ale we. Tampanan Dawala lemari sumohon ulan. Belah mana abdi ngalana ieu teh? Kana pojor. Made ganti oli heula ulan. Sumohon. Lain nandean aing sia teh. Nandean si Dursasana. Lapat. Manawi teh nandean agan-agan. Aduh punten pisan mah. Agan engel bawah meni goreng patut. Baehan sia aing entong kitu. Sumohon engel bawah agan aduh we. Kade bahe moal atuh da ieu leungeun teh ceceg atuh. Kade bahe sapaehan wae moal. Lamun bahe dipaehan cing percantan ka abdi. Kade pinuh acan. Geus pinuh acan. Asa nyerawat ka aing. Tah, ieu rada berat tos pinuh. Geus pinuh.
Hah, bikin kasih Drupadi kita diangir make getih sidur sasana sumohon Nopia kumah awas bahe sedeh tolong usi sumohon ala bahe paehan sepain tapi hento bodoh ala bahe sia dipaehan ku aing tapi bodoh nono bahe aing teu percaya puas padahal itu bahe kasahakeun itu si Drupadi palih mana belah kulon sumohon kulan nuhun awas bahe ala bahe Pak nyaon jang abdi di tena yang ngajual jus strawberry Pak naon sia teh jus strawberry ngeunah pisan seger waya kieu mah mana sih hayang nyobaan sargot aing palai bapak hayang kumaha sargot ya Pak nyobian ya naon itu sia teh getih saha getih dur sasana si kuyuk sia nah awas ya koplok sia diengrin waing bahe kurang ajar sia dur sasana Yodala Adis yang mondar ujang segala perjuangan tangtu aya pangorbanannya ucu segala rupana teu oleh cunuk waktu nurahayu teu oleh datang mangsa nu sampurna pagelaran wayang golek anu digarap ku Giriharja 2 putu dina Raraga Pesta Rakyat Cipayung tahun 2024 dina ngeureah-reah kemerdekaan Indonesia anu ka-78 tahunnya ucu mudah-mudahan aya guna manfaat kanggo urang sadayana hapunten samukawis kalapatan ageng sareng alitna cad rahayu mudah-mudahan Cibaliung tetap jaya Cibaliung tetap unggul jaya merdeka kanggo urang sadayana kembang pinetik sanebarang sari tutup lawang sigotaka